Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancamania dongeng di mana wae ayana tepang dangu deunya sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda ti Kidagar Channel. Masih dina jejer carios anu masih dihancanya anu kamari katunda nyaeta Jawara Pedang Dewa karangan Wadadang Hati Bandung ayeuna tos dugi ka bagian 43. Kumaha lalakon Sanjaya teh saterasna urang Bandungan we nya sasarengan sakedap deui. Akina bade nyapa heula kumaha daramang sadayana mancomania baraya aki di mana we ayana. Alhamdulillah pamidaramang mah nya eta nu dipikahoyong ku aki. Mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina oge tetep dijembarkeun manahna imana dilancarkeun rezekina digampilkeun segala urusanana munggu Allah taala amin ya robbal alamin. Anu nembean mancon nembean ngadangukeun ulah hilap sareng ulah saasanya mangga di subscribe wae di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Paparinan like na supados akina langkung semangat oge anu bade kintun-kintun salam kintun-kintun atensi oge aya patarosan anu sanesna mangga di serat we dina kolom komentar insyaallah ku aki baris di aos didugikeun salamna diwalar patarosanana. Anu bade nge-share mangga teu kedah nuhunkeun izin deui nya di share we saseur-seurna bade ka mana wae oge link-link dongeng aki. Hatur nuhun parantos share, subscribe, like sareng komen. Mugia sadayana tetep ditangtai mana Allah taala. Amin. Pada senyang kolong kana waktos mangga urang amparkeun deui sama kabuyutanana nya sor bajigurna sareng aya kerupuk kulit. Teu aya ye rarawan sareng caneprotna sinini tengah damel caneprotna duh sakitu we saaya-ayanya mangga kaparayun sadayana Jawara Pedang Dewa bagian 43 Prung Duh Sanjaya, nah urang teh bakal papanggih deui moal. Ieu hate mani seseblakan, mani marudah kieu ku rasa sono. Ku katineung kamelang ka anjeun, duh junjunan hate. Kembang soca, aing teh indit wae kitu ka Pulau Jawa pikeun manggihan Sanjaya. Ceuk rentos hatena Dewi Maut anu harita masih nanggai gado dina kursi batu di tengah taman. Keur ngalamun kitu torojol datang wanoja geulis make baju sing sarwa biru anu tayalian salah sahiji muridna Dewi Maut anu katalahna Tujuh Biru. Tujuh Biru langsung rengkuh hormat ka Dewi Maut. Aya naon? Tujuh Biru, aya laporan? Tanya Dewi Maut ke Tujuh Biru. Abdi kenging laporan ti basisir wetan Pulau Jawa. Yen aya saurang jajaka saurna anu nyewa parahu. Parahu pamayang biasa tujuan mah tapi bade ka dieu ka Pulau Mayit Kanjeng Dewi. Walon Tujuh Biru. Sanjaya lainnya coba ciri-cirina kumaha eta jajaka teh Tujuh Biru. Paroman Dewi Maut rubah jadi marah mae. Pangawakan nama kawasan Jaya jangkung dedeg simbar dada mung rupi nama sanes
Margi rupana benten eta jajaka teh ngangge papakean sing sarua hideung Kanjeng Dewi. Walon 7 biru deui. Lamun kitu ajak 5 biru pikeun ngajaga basisir belah kulon. Lamun eta jajaka datang tewak bawa ka dieu nya. Sumuhun Kanjeng Dewi, abdi amit mundur sejang ngalaksanakeun tugas. Angin peuting ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Hoya gendang daunan ting korosak ting keresek kawasora gending alam. Di basisir kulon Pulau Majid dina poekna peuting hiji bayangan hideung jujuringkangan tiarah laut. Sanggeus manehna narik hiji parahu ka basisir. Eta bayangan dina gerakan anu cepet salenap-selenep dina batu-batu karang anu loba di basisir Pulau Majid. Panonna anu rancingeun seukeut rutret nitenan kayaan Pulau Majid. Anu rajeg sakuriling bungking di pagar ku tangga kalapa anu rarapat. Gancang kaluar tina panyumputan. Lamun anjeun boga niat hade. Lamun teu kapaksa ku kami anjeun bakal dicangkalak. Aya sora awewe anu nyentak ka jalma baju hideung anu harita keur nyumput di satukangeun batu karang. Jorelat jeleng cele-cele 2 urang wanoja geulis make papakean sing sarua biru ngajega di hareupeun batu karang tempat nyumputna si baju hideung. Ieu 2 wanoja teu kadenge deui lengkahna nyaho-nyaho ngajega di hareupeun aing. Hebat ye 2 wanoja. Sanggeus ningali aya 2 wanoja anu datang, bari gareulis di si baju hideung teh langsung keluar ti balik batu karangna. Hahaha. Desangka kadatangan kaula teh sambut ku wanoja-wanoja geulis bagja pisan. Apal kieu mah bakal betah yeuh di Pulau Majid teh. Cek si baju hideung, panonna gular giler ngabagi teuteup ka 2 urang wanoja gareulis di hareupeunana. Heh, jajaka Purunyus, terangkeun saha diri anjeun teh. Sarta aya tujuan naon los-los datang ka Pulau Majid? Cek salah saurang wanoja baju biru. Hahaha. Kaula anu katelah Pangeran Samagaha. Kaula yeuh jawara pangkasepna panggagahna pangsaktina. Kaula ngahaja datang ka dieu pikeun manggihan anjeun duaan. Wanoja gareulis. Cek si baju hideung anu memang tayalian Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha teh ngahaja datang ka Pulau Majid pikeun maluruh pedang jagal nyawa. Sabab manehna butuh pakarang sakti anu bisa nandingan kahebatanana pedangna sanjaya musuh bubuyutanana. Dasar lalaki cunihin, nu bener ari ngajawab bisi camperota bibir teh. Cek wanoja baju biru anu saurang deui. 2 wanoja baju biru teh tayalian 7 biru jeung 5 biru anu keur ngajaga basisir kulon Pulau Majid. Hahaha. Ari nu geulisnya ambek teh mani asa beuki geulis we katempona. Cek Pangeran Samagaha bari runat-rinat gumasep. Tang loba diajak ngobrol 7 biru ah. Urang langsung we cangkalak ya. Tuman jelema kaos kieu mah ya. Cek 5 biru bari langsung we manehna teh miheulaan rajang. Leungeunna ngadius rek notok kana dadana Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang nyingcet ka katuhu
Sawaktu lima biru seranganana poos bari awakna doyong sabab kabawa ku tanagana sorangan, Pangeran Samagaha teh langsung ngalancarkeun totokanana kana walikat katuhu lima biru. Maksudna mah rek langsung ngalumpuhkeun musuhna. Ningali baturna aya dina bahaya, tujuh biru teu jicingeun. Suku katuhuna ngaheumbat ka arah sirahna Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha teu jadi notok lima biru teh, gancang manehna narik leungeunna, satuluyna mah jadi ngangkat pikeun newak pigelang sukuna tujuh biru. Hiuk kep pitis bodas dicekel ku Pangeran Samagaha, tapi tujuh biru awakna gancang muter. Suku kencana ayeuna mah anu ganti ngadius ngarah kana sirahna Pangeran Samagaha. Sanajan suku katuhuna ngangkang di luhur masih dicakelan ku Pangeran Samagaha. Sedengkeun di belah katuhu nyebrut lima biru. Leungeun katuhuna ngirimkeun deui totokan kana dadana Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha gancang-gancang ngagajleng mundur, bari sakaligus mangpengkeun suku katuhuna tujuh biru ka arah lima biru. Atuh teu antaparah deui hiuk jebet. Lima biru teh jadi kababuk ku sukuna tujuh biru. Sorana ngajerit bari bra-bru lalabuh duanana. Hahaha, nu geulis teh kalakah gogoleran kitu bangun nu hayang dirontok ieu mah yeuh. Ceuk Pangeran Samagaha bari ngabadegan ulak cangkeng ku dua leungeunna. Lima biru jeung tujuh biru gancang ngagurinjal hudang, bari duanana langsung nyebrut deui narajang ka Pangeran Samagaha. Sakumaha hebatna ge lima biru jeung tujuh biru, pangabisana masih jauh aya di sahandapeun Pangeran Samagaha. Sanajan dua wanoja muridna Dewi Maut teh ngabudalkeun sakabeh pangabisana, tetep teu bisa noel kana badana Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha ukur cungcat cingcat bari jual jawel kana tujuh biru jeung lima biru. Kawas anu ngahaja ngaheureuykeun dua urang wanoja anak buahna Dewi Maut. Kusabab geus kaijir ku lima biru jeung tujuh biru lamun maranehna teh moal nguntup ngalawan Pangeran Samagaha ku lemor mah atuh serepet beh. Tujuh biru jeung lima biru teh ngalugas pedang hideungna sewang-sewangan. Kela tahan gelis. Kau lorek tu manya heula yo. Nah anjeun duaan dewawuh ka Dewi Maut anu cenah mah ngageugeuh ieu pulo, ceuk Pangeran Samagaha. Kami murid-muridna Dewi Maut, anjeun aya kepentingan naon ka Dewi Maut? Ceuk lima biru bari malik nanya panona molotot ka Pangeran Samagaha. Aya hal anu penting anu kudu ditepikeun secara langsung ka Dewi Maut. Jadi hampura lamun kaula teu bisa balah ka anjeun duaan gelis. Ayeuna mah mendingan ge anjeun duaan teh anteur kuring ka Dewi Maut. Ku kami bakal dianteur, tapi anjeun kudu jempeh heula. Walon lima biru bari manehna ngagajleng leungeun kencana sakilat notok kana dadana Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha teh sabenerna mah bisa nyingkahan eta totokan ti lima biru, tapi manehna ngahaja teu incah balilahan. Maksudna Pangeran Samagaha mah supaya dirina teh gancang-gancang dibawa ka hareupeun Dewi Maut, sabab lamun tepi ka manehna terus ngalayanan tarungna dua wanoja moal aya tungtungna. Maksa diantar ge moal mungkin dikobul ku dua wanoja gelis teh, kecuali meureun manehna pura-pura kacangkalak atawa eleh.
Atuh Pangeran Samagaha teh ngantep bae dadana ditotok ku 5 biru. Hiu pletok. Pangeran Samagaha awakna jadi kaku jegreg teu bisa gerak. Sebenarnya mah Pangeran Samagaha teh mampu pikeun ngalepaskeun dirina tina totokana 5 biru ku jalan ngerahkeun tenaga jerona. Tapi Pangeran Samagaha teu ngalakukeunana sabab dirina teh hayang geura-geura papanggih jeung Dewi Maut. Cempe sia hayeuna mah Jajaka kurang ajar cunihin sia. Cek 5 biru bari leungeunna ngajewer kana ceulina Pangeran Samagaha. Kawas nu puas manehna teh. Nya teu kawas Sanjayanya anu bageur sopan. Pokona mah mun Sanjaya mah gagah kasep sakti deui. Teu aneh puguh salpan biru tepi ka kabur ti dieu ge ngudag-ngudag Sanjaya. Cek 7 biru. Nya Dewi urang ge siga nama kapengpeongan da mani rubah pisan ayeuna mah. Bari asa tiap poe sok ngalamun bae siga nama ngalamunan Sanjaya. Maneh ge bogoh meureunnya 7 biru. Tembal 5 biru. 7 biru nganukur bareube ka tempo beungeutna teu daekeun nembal. Caritaan 2 wanoja baju biru teh kadenge pisan ku Widura alias Pangeran Samagaha. Si kurang ajar tehnya geuning loba kabogohna. Goblok si Sanjaya tah. Kurang ajar. Dewi Maut jeung anak buahna tepi kabarogoheun sigana bae wanoja baju biru anu harita ditulungan ku si Sanjaya teh. Sawaktu ku aing geus ditotok di leuweung Cianjur. Eta ge meureun kabogohna. Anak buahna Dewi Maut anu kabur. Da geuning bajuna sarua jeung ieu 2 wanoja. Pangeran Samagaha ngagerentos dina jero batinna. Pangeran Samagaha teh digotong ku 5 biru jeung 7 biru. 5 biru nyakelan kadua leungeun Pangeran Samagaha sedangkeun 2 sukuna dicekelan ku 7 biru. Awakna Pangeran Samagaha asa ngalayang ngaliwatan rapatna tangkal kalapa anu jarangkung ngajajar di sisi basisir. Satuluyna mah ngambah batu-batu karang anu lalancip sarta batu-batu hideung anu tingarumpluk sagede munding. Srog kalengkob maut anu tempatna kawas sarang unur-unur muter ka handap bari loba terowongan jeung pantorusia. Salila digotong ku 2 wanoja baju biru teh Pangeran Samagaha mah nengetkeun jeung ngapalkeun sakabeh tempat sarta jalan-jalan anu diliwatan ku manehna. Srog gahareup hiji panto beusi. 7 biru keketrok. Panto dibuka ti jero ku saurang wanoja baju biru sajena. 7 biru teh langsung asup ka jero sedangkeun 5 biru mah nungguan di luar. Bari ngajagaan Pangeran Samagaha. Di jero kamar anu kacida legana teh kapindingan ku 5 hordeng beda-beda warna. Hordeng anu mimiti warna teh hideung, anu kadua biru, anu katiluna beureum, nu kaopatna koneng, anu kalimana hejo. Di satukangan hordeng hejo aya ranjang anu alus kacida. Di luhur ranjang ngagoler nyang gigir saurang wanoja geulis anu make baju hejo. Ipis naker kaena teh. Bakat ku saking ipisna eta bajuna pangawakan si wanoja teh tepi ka atra pertela ka tempo. Wanoja anu ngagoler di luhur ranjang alus teh taya lian Dewi Maut pangawasa Pulau Mayit. Kumaha 7 biru aya laporan naon? Tanya Dewi Maut sawaktu 7 biru ngahadep. Jajaka baju hideung teh tos tepi ka basisir Dewi. Tos dicerak ayeuna ge malah mah Kanjeng Dewi ku abdi sareng ku 5 biru.
Walon 7 biru laporan. Saha cenah ngaranna teh? Ngangkena mah Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha. Asa can pernah ngadenge. Ti kerajaan mana 7 biru eta pangeran teh? Sapertos nama sanes pangeran leres-leres. Sanes turunan ningrat maksud abdi teh Kanjeng Dewi. Sanes ti kerajaan tapi pangeran ukur gelar ti dunia pasilatan Kanjeng Dewi. Oh gitu. Di mana ayeuna eta jejaka teh? Aya di saluareun panto besi dijagi ku 5 biru. Bawa atuh ka dieu. Unjuk sumangga Kanjeng Dewi. 7 biru rengku hormat saterusna mah ngaleos keluar ti eta rohangan. Kangge pamiarsa nu panasaran, jujutana Pulau Mayit, Lengkob Maut sareng Dewi Maut saparakanca tiasa diguar dina dongeng anu lalakona judulna teh Jawara Gunung Galunggung anu parantos tamat di pedarnya ku Aki di ieu channel. Mangga kantun di korehan di playlist. Bilih bingung gitu na saha Dewi Maut teh na iraha na naon na Pulau Mayit teh belah mana ayana gitu sepados apalnya. Ainu mancomania kapungkur mati kapungkurnya Bandungan pasti apal. Ieu mah kanggo nu enggal atanapi anu kaliwat gitu. Urang teraskeun deui dongengna. Teuli lage 7 biru jeung 5 biru geus ngurunyung bari ngagotong Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha teh truluina digolerkeun di hareupeun Dewi Maut anu geus diuk di sisi ranjang. Buka totokana, Cek Dewi Maut. Tapi Dewi, Cek 5 biru rada salempang manehna. tenang 5 biru, kaula tanggung jawab. 5 biru gancang muka totokan Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha ngajurung kunung hudang tuluy babatak. Sanggeus kitu neuteup ka Dewi Maut. Rada kasima manehna ningali kagelisana Dewi Maut anu leuwih-leuwih ti sakabeh wanoja anu pernah panggih jeung dirina. Mau ningali pangawakanana anu bisa katempo sabab bajuna ipis kacida. Pangeran Samagaha teh jadi elok-elokan ti korona bakat ku ngarui. Bener anjeun anu ngaranna Pangeran Samagaha? Cek Dewi Maut panonna neuteup ka Pangeran Samagaha. Nya ngaran kuring Pangeran Samagaha. Walon Pangeran Samagaha pondok. Aya kapentingan naon anjeun datang ka dieu sarta hayang panggih jeung kuring teh? Pangeran Samagaha ngahulang ditanya kitu mah tapi dasar Pangeran 1000 licik 1000 akal. Manehna meunang bae akalna tuluy pok ngajawab. Kieu Dewi, kuring teh diutus ku Sanjaya. Aya hal penting anu perlu ditepikeun ka Dewi tapi kuring teu nyarita. Ari loba jalma kieu mah. Cek Pangeran Samagaha bari ngabagi reret ka 5 biru jeung 7 biru. 5 biru 7 biru teh silih teuteup rada aneh ku jawabanna si Pangeran Samagaha. 5 biru 7 biru anjeun duaan kaluar heula, jaganya di satu kangen panto besi. Sanajan 5 biru jeung 7 biru teu pati panuju kana parentah Dewi Maut tapi maranehna teu wani baha. Saduana ge rengku hormat tuluy ngaleos kaluar ti eta rohangan. Sok ayeuna mah caritakeun aya pesan penting naon ti Sanjaya teh Pangeran Samagaha? Kieu Dewi, kuring teh dititah ku Sanjaya sabenerna mah ka dieu teh pikeun nepungan Dewi Maut
Anu penting nama pikeun nginjem pedang jaga nyawa ku sabab Sanjaya butuh pisan eta pedang. Pikeun yang hareupan musuhna anu hese pikeun dielehkeun. Malon Pangeran Samagaha ngabohong. Saha musuh Sanjaya nu hese dielehkeun teh? Ngaranna teh Bah Owah alias si Suling Maut. Si Suling Maut. Kaula pernah ngadenge ngaranna. Mun teu salah mah Jawara Kolot ti Tatar Banten anu uteukna teh rada miring. Nya tah bener pisan eta. Bener nya eta pisan Dewi. Nah atuh lain Sanjaya anu ka dieu sorangan lamun manehna bener butuh ku eta pedang mah. Kieu Dewi, Sanjaya teh tatuparna sawaktu bentrok jeung Bah Owah. Untungna harita teh kuring kaburu datang. Nya ku kuring teh ditulungan, da kuring teh ngarasa sosobatan jeung manehna. Ayeuna teh Sanjaya keur mulihkeun tatuna di Gunung Galunggung. Jajaka, naon buktina lamun anjeun teh memang bener-bener wawuh jeung Sanjaya? Cek Dewi Maut panonna neuteup seukeut ka Pangeran Samagaha hayang nyoba neuleuman eusi hatena. Pangeran Samagaha ngahulang deui bae, tapi dasar jalma panjang akal aya bae pikeun pijawabeuna teh. Sanjaya teh boga tanda hideung sagede jengkol dina pascung curunganana. Kuring apal sababaraman mandi bareng jeung manehna. Ngadenge kitu Dewi Maut kerung, manehna teu bisa mastikeun omonganana Pangeran Samagaha teh bener atawa henteu. Kusabab Dewi Maut mah can pernah ningali Sanjaya waktu buligir. Aya deui nu sajen henteu salian ti tanda hideung nu disebutkeun ku anjeun? Aya atuh Dewi. Sanjaya teh mibanda tenggelan sinar bodas anu kacida panasna. Mibanda pedang mustika warna beureum. Boga pamajikan ngaranna Wulansari. Sakabeh keterangan Pangeran Samagaha teh bener ayana. Dewi Maut ngahulang tapi manehna masih penasaran. Aya keterangan sajen deui ngeunaan Sanjaya? Aya atuh Dewi. Ngan pomaya mah nya ieu mah sifatna Rusia. Sanjaya teh boga kabogoh saurang wanoja geulis. Jangkung lenjang kulitna bodas. Dina luhur bibir belah kencana aya karangan leutik. Make papakeana sing sarua biru. Sarua pisan jeung murid-muridna Dewi. Dewi Maut tepi ka ngorejat nangtung ngadenge keterangan kitu ti Pangeran Samagaha. Kurang ajar si salapan biru. Si horeng kabur teh ti dieu pikeun ngaherwan Sanjaya. Dewi Maut panas hatena. Aya rasa timburu anu gede katara tina pasemona Dewi Maut. Dewi Maut teh ngarasa eleh saing ku salapan biru urut anak buahna sorangan anu kabur ngudag-udag Sanjaya. Kumaha Dewi? Nah, Dewi teh cang caya keneh yen kuring teh sobatna Sanjaya. Cek Pangeran Samagaha. Kuring percaya sabab anjeun apal tepi ka sajauh eta kana kahirupanana Sanjaya. Lamun kitu mana atuh pedang jagal nyawana. Kukuring rek dibawa pikeun dipasrahkeun ka Sanjaya. Sabab Sanjaya teh butuh pisan ka eta pedang. Lamun seug adu hareupan deui jeung Bah Owah Sanjaya bisa cilaka. Sabab pedang beureumna geus teu mampu ngungkulan suling saktina si Suling Maut. Cek Pangeran Samagaha bisa naker ngekolna teh sangkan Dewi Maut percaya sarta karunyaeun ka Sanjaya. Sakedapan mah Dewi Maut teh bimbang hatena tapi sanggeus mikir sababaraha balikan pok Dewi Maut nyarita. Pangeran Samagaha lain kuring teu percaya ka anjeun, tapi eta pedang moal dibikeun ka saha bae oge kajaba langsung ka Sanjaya secara langsung. Waduh,
Singkarunya tuh Dewi manya kuring teh kudu balik deui ka Gunung Galunggung anu sakitu jauhna bari teu mawa hasil. Kieu bae atuh. Kumaha lamun anjeun balik deui tepungan Sanjaya sarta bawa Sanjaya ka dieu? Ke murid-murid kaula bakal milu jeung anjeun ke Galunggung sarta mawa obat pikeun Sanjaya. Jadi Dewi teh moal bisa masrahkeun eta pedang ka kuring secara langsung salian ka Sanjaya. Nya moal bisa Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha ngahulang ngadenge kitu mah manehna muter otakna sangkan bisa ngakalan Dewi Maut pikeun masrahkeun pedang jagal nyawa. Ras manehna teh inget kana ilmu Pangirut Sukma warisan guruna nyaeta Nini Lampar alias Iblis Pangirut Sukma. Kabeneran sakabeh syarat pikeun nyampurnakeun eta Pangirut Sukma teh geus dicumponan ku dirina. Sabab bari lumampah nuju ka Pulau Mayit teh Pangeran Samagaha geus nyulik 2 urang wanoja anu saurangna mah turunan ningrat malah. Anak saurang Adipati Tulungagung anu kabeneran keur jalan-jalan ngagunakeun kareta kuda di hiji talaga. Geus wancina meureun aing ngajajal ajian Pangirut Sukma teh. Aing rek ngarubah wujud jadi si Sanjaya. Beunang sia Dewi Maut ulah samat kaniaya. Kitu gerentesna hate Pangeran Samagaha. Pangeran Samagaha teh langsung mapatkeun ajian Pangirut Sukma bari panonna neuteup ka panon Dewi Maut. Pangeran Samagaha ngagibegeun awakna dadak sakala jangelek dina tetempoana Dewi Maut di hareupeunana teh ayeuna mah nangtung saurang jajaka kasep gandang gagah make baju sing sarwa bodas. Jajaka anu salila ieu kapicang cam kagunamkeun kaimpi-impikeun tiap peutingna. Kabayangkeun tiap mangsana. Sanjaya. Dewi Maut teu sadar muru ka Sanjaya mamalihan anu harita imut manikareueut ka dirina. Gabrug Dewi Maut ngagabrug ka Pangeran Samagaha anu dina tetenjoana mah geus rubah jadi Sanjaya. Dewi Maut geus teu sadar sabab geus Sukmana geus katenung ku ajian Pangirut Sukma milikna Pangeran Samagaha. Dina kayan kitu kentreng-kentreng dijajaleun nuju ka Lengkob Maut aya nu kuntrang kentreng. Saurang lalaki make duduk samak bajuna ngaliglag teu dikancingkeun da puguh kancingna geus pargat. Dina tak-tak katuhuna nyampai rancatan tanggungan bajigur. Ya rajan ye nu gareulis ya rajan heula ye deuh. Nu gareulis ye gratis lah kanggo nu gareulis mah tah. Aya bajigur rarawan caneprotna caneprot. Bilih nu poloi nyobian caneprot mangga ye aya caneprot amis. Pohara pamiarsanya. Kumargi tukang bajigurna parantos dongkap atuh waktu osna ka Bujang Seep. Carios jawara pedang dewa bagian ka-43 urang cekapkeun heula dugi ka dieu urang tepang dangu deui enjing di waktos sareng gelombang anu sami di channel Tepas Sunda. Ayeuna mah urang sapertos biasa urang buka heula aosan sareng komentar-komentar kintun-kintun salam nanya aya saha we. Aya teh Yani Rustini Bekasi hadir saurna Dewi Maut kabung bulengan ku Sanjaya boro-boro tukang bajigur oge Kang Agus Liga Laksana Kang Ade Goler Kang Tajudin Pijit katingalieuna mah ku Dewi Maut teh siga Sanjaya. Aduh jadi karena resepnya aduh wara teh Yani. Kang Dani Sujata hadir saurna bari ngampar. Kang Ugan Gunawan naroskeun saurna bari tumaroski upami ti Serang ka Pandeglang ka padumukan aki sabaraha lami atanapi jam sabaraha jam tos sono hoyong suten atanapi main gatrik. Pami bade palae suten ka aki nyaeta atanapi urang sorodot gaplok ucing sumput. Ti Serang ka Pandeglang mah tepati tebih paling sajam tapi ti Serang ka padumukan aki mah ka bumi aki aya 3 jamna. Nyaeta nganggo jurusan Labuan ti Labuan teh naik deui mobil elep atanapi mobil naon nya. Da sok nganggo motor wae aki mah tuh da.
tilu zaman Kang Ugan Gunawan di Serang mah masih tebih lah katakan aki mah ka jurusan anu ka Tanjung Lesung. Teh Yuyun Yuningsi hadir ki caneprot viral mohon mangga tuh cobian. Kang Anjar Wibawa Kang Ipai tah hiji deui pangapesan susuk teh nyaeta jero kolor ulah ka mana wae nuhun eta mah mun susukna susuk bener mun susukna susuk katel kumaha Kang Ipai aduh. Teh Nuraini Silvina Dewi hadir ki saurna. Teteh Mutiara Laundry SIM kuring Kang Atep Reza di Pastir Mancoki hatur nuhun Kang Atep Reza. Kang Ujang Munawar hatur nuhun, Kang Teteh Irma Rahmawati Orientos hadir hatur nuhun, Kang Komarde Assalamualaikum sampurasun rampes. Waalaikumsalam mugia sehat selamina lanjut terus ki semua hatur nuhun Kang Komar. FRP 76 Canepro teh nu kumaha ki cenah tukang bandrek jeung tukang bajigur sanu unggul ki. Poharanya. Canepro teh goreng cau tapi cauna dipotongan alit-alitnya. Ente gelempengan gitu dipotong alit-alit ras dipasihan tarigu digorengkeun raos gitu dibanding goreng biasa mah biasana di tukang bajigur anu kapungkur tapi terang bajigur budak ngora aya namanya bilih teu apaleun soal aki mah langganan aki kapungkur icalana aya caneprotan. Teteh Erntin Kartini di Bandungnya hatur nuhun kumaha damang teteh Cuy 445 oge hadir Kang Tajudin Pijit Sumedang hadir ras Kang Cecep Kang Cecep ku suaranya salam Sunda Bager kunaon teh aya jawara nu ti Gunung Semeru janten we meletus gunungna. Terang atunya perkawis meletus mah Banyol cenah. Teh Wibin alhamdulillah hatur nuhun. Ki Subang hadir manco hatur nuhun Pang Pancabuana. Gelis pisannya ki Dewi mau teh tukang bajigur ternyata nu lampar mah di segala tempat aya muhun teh kabina-bina. Kang Dudi Wiguna manco Teteh Mutiawan hadir Wabu Arjuna Nyakseni Kang Agus Sumantri oge manco meneko Kang Jam-Jam Nurjaman oge manco Kang Yaya Brata baringa bajigur. Saktinya Teh Intan Ramadhani manco Kang Yaya Brata cenah tadi parantos Kang Ade Goler mantap aki atur nuhun. Watasik Tilimus Tunggal Cilengsi Bogor aya manco Kang Omen Cilengsi Sami Teteh Hanita Parel nu calik teras Kang Heni Rustandi salam kawilujengan sorah Jawara Perang Dewa maju deui hatur nuhun. Teteh Linda Imut oge ti Bandung aya Sanjaya hadir Kang Teteh Tami Malihah ti Ciamisnya aya Kang Muad Baya Assalamualaikum Waalaikumsalam tepang deui ki ti Nirwana Curug Tangerang Banten sarehat ki sumuhun amin. Syukur dari sarehat mah alhamdulillah nyunkeun Sherlock Pulau Mayit atuh ki bade dijemput tah Dewi mau teh lebar atuh ki bilih di korowot maung tutur. Di Dewi mau teh Pulau Mayit teh ayana katinggal lah dina Tanjung Perak ge di Tanjung Perak Surabaya katinggal seueur pulau tah. Nu seueur manukan we luhurna Pulau Mayit. Kang Dudung Ancol manco sareng Kang Setia Budi salam manco Sanjaya ti Tasik. Teh Suliani tas Kang Ujang Ruhiat sampurasun rampes. Ujang manco ka salam sadaya manco mania salam sauna ka eta tukang bajigur sakti kaburu datang. Teh Yulinda Wilya Tasik manco JPD akiku nuhun. Kang Didin Darmawan alhamdulillah tur nuhun. Aya Kang Aep Saipullah habah karayap tehnya ti Bojong Soang manco traski ya mohon bah. Wah gawat aya jelema jarahat cenah hayang ngawasan kitab Pancasayuti padahal mah dalamna kitab teh tata cara ngadahar dagangan Jawara Ranjat. Sok si abah mah kamana ada ngarayap na jalan raya ngadahar bala-balanya. Kang Sena Edi Ruhiana alhamdulillah pangestoki siap manco Jak teh Priuk hadir nang lam aja sami sauna manco Pia Ramadhani manco Kang Asep Suparman Esi PMM Prungah mangga leut bajiguna Ramas Rarabuana aduh mantapnya. Kang Nugraha Bewok Assalamualaikum Waalaikumsalam Maki mancoki mantap hatur nuhun. Kang Adilah aya Kang Teteh Lia Ayu Wulan dari Bawel ge manco deui. Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco Waalaikumsalam saudara alhamdulillah atas medar deui carios CPD hatur nuhun Hakim Mewah Kru mugia di paparinan kesehatan walafiat amin. Aya Abah Musli
Abah Mus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ki mugi sehat sadayana amin. Kayung yun nya ki keur garilis teh halakur garagah de. Eta Dewi Kembang Kayas cenah jeung Anggra ini cocok lamun jadi pamajikan kadua jeung katilu mah. Heuheuy deuh, satuju ki, satuju lah ge mah. Ari si Bedul Wulung jeung anak buahna eta teh keur pesta baling-baling alias bagong guling. Pohara cager semuhun nya pohara teh. Bagong guling di daharannya, bagong jeung guguling meureun nya. Kang Dedi Juhendi ti Garut hadir sauna Teteh Herti Yuniarti, alhamdulillah si Caneprot ti payunan di maut di Pulau Mayit. Bade nyobian nyalira cenah ngadamel sumuhun mangga raos kira teteh. Kang Asep Rahmat alhamdulillah tos manco semangat sauna. Patudin Kang Patudin, Bang Udin, Kang Udin mangga selalu hadir saurna saur manco. Sim kuring mah manco wae mung bae sok aral ku jawara duduk sama. Sakti pisan eta macan aya nu bisa ngelehkeun. Sumuhun murid aki mah. Hatur nuhun ki, samuhun sami-sami. Kang Ali Alun manco, Teteh Yati Cantik manco, Teteh Resti Multi Jayanti oge hadir, Kang Asep Boy hadir teras di Jatim. Kang Padilah Muhammad oge manco, Teteh Elhatman 143 nya Teteh Rokayah manco teras di Cianjur maka hadir sauna. Kang Ari Sutrisna sami manco, Kang Asep Kurniawan hadir, Kang Ridwan Irwansyah hadir, Kang Jetut Kiriwil oge manco teras. Salam ka Pak Setiawan anu nuju manco bari nyuruput kopi mangga hatur nuhun. Kang Udan Tea Udan manco ti Jakarta hatur nuhun. Kang Undaka Panyawangan oge daramang sadaya rizkina barokah tur barokah bismillah prungah amin. Kang Aden Jalu hadir, Kang Ade Sukarna oge terasnya mantep sor roti bakarna aduh mantep. Kang Odang Syarif ayat teras engkos kosasi hadir, Almerah Yasar hadir, Kang Dedara hadir, Kang Agus Ligi Laksana toleh manco teras saurna salam bakto satunun pisan sami-sami Kang Teteh teras Kang Tedi Rahmat, Kang Etobri Pasuruan, Kang Rahmat Hidayat teras Kang Zaki Mubarak Jakarta Barat manco mania tianya, Kang Reja Ali Rahman Panungtung manco mania. Hatur nuhun sakitu nu kapihatur rakinamit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.